Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring ceniu di balabar kawat burinyai. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara anu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula supados salamina wadia balad kengeng bewara anu enggak. Tong hilap usuh, like, komen, sareng share-na. Balad balabar kawat burinyai, Yayasan Dangiang Sumbi Jatining Asih, mintonkeun Festival Muhammad Toha Kaopat 2022, nulu mangsung di Tugu Balong Toha, Dayakolot Kabupaten Bandung, dina dinten Sabtu ping 13 Agustus 2022. Balad balabar kawat burinyai, Muhammad Toha teh salaku pajuang, kalayan janten pupuhu ti Barisan Rahayat Indonesia, BRI. BRI teh mangrupikeun kumpulan pajuang nu aktif dina mangsa perang kamerdekaan Indonesia. Asmana kacelup, minangka sosok anu gaduh peran dina ngancurkeun gudang amunisi milik pasukan sekutu, dina kajantenan Bandung Lautan Api. Muhammad Toha akhirna perlaya, dina kajantenan Bandung Lautan Api, dina yuswa masih anom pisan, nyaeta 18 tahun. Balad balabar kawat burinyai, Muhammad Toha teh salah sawios inohong penting, dina kajantenan Bandung Lautan Api, dina ping 23 Maret 1840 genep. Muhammad Toha oge, salah sawios inohong anu gaduh yasa, dina ngancurkeun gudang amunisi milik pasukan sekutu, dina kajantenan Bandung Lautan Api. Dina rohangan kagiatan, Popong Oce Junjunan atanapi biasa katelah Cepopong, nyaeta salah sawios politikus Indonesia, janten anggota DPR RI ti Partai Golkar salami 5 periode, nyaeta ti tahun 1887, dugi ka 1888 sareng ti tahun 2008 dugi ka 2018. Sawaktos ditaros ku juru warta balabar kawat burinyai, perkawis Muhammad Toha, anjeuna mitutur wirehna Dayakolot teh ngagaduhan hartos nu penting kanggo ngarojong wewengkon pertahanan para pajuang Indonesia nu aya di palih kidul Dayakolot, oge minangka markas Tentara Indonesia TRI. Cepopong mengacungkan 2 jempol, ya. Lamun jempolna, lamun jigarahwana mah aya 20 jempolna nya. Nah, naon sababna? Tah. Urang teh kudu bisa ngahargaan, ya. Ka jelema anu geus jelas-jelas jasana aya utamana keur kamerdekaan urang, ya. Urang moal jiga kieu, ya. Lamun teu aya jalma-jalma anu mau jibaku, mau mengorbankan jasad jeung nyawana, siga antara lain Muhammad Toha. Urang cantang kudu bisa kieu. Jadi urang teh ngahargaanana teh, ya kan? Teu kudu ku duit, ya. Ngahargaanana tah supaya sa-Indonesia geus puguh ari sa Jawa Barat mah nya, supaya sa-Indonesia, supaya sadunya nyaho. Yen di dieu aya hiji pamuda Sunda anu geus ngancurkeun awakna, apaan ancur atuh awakna teh, nya. Anu geus ngancurkeun awakna demi kepentingan negara jeung bangsa. Nah, jadi lamun urang ayeuna ngayakeun kieu teh, ya kan, wajar atuh, nya, wajar, ya. Nah, walaupun teu kudu urang teu kudu ana, tapi ku urang ngayakeun kieu oge maksudna supaya jelema uninga. Yen aya hiji pamuda anu ngancurkeun awakna, apaan ancur awakna oge jeung sanjata. Upami kalau ya sepaus cek bahasa Inggrisnya mah, ya, tidak ada yang berbuat seperti ini, urang teh geus tunduk ka Jepang, tapi kulantaran
persenjataan dihancurkan ku ieu nya teu balakaya Jepang teh tah eta ti Cupopongnya. Pertarosan anu hiji deui Hiji Cupopong. deui naon? Perkawis pahlawan Muhammad Toha hoyong diangken janten pahlawan nasional. Kumaha? Pahlawan Muhammad Toha Ya. hoyong diangken janten Mohon. pahlawan nasional. Nah, sangat wajar. Cepopong ge milu atuh ngajukeun dan bukan hanya beliau. Ya, bukan hanya beliau. Aya perempuan 2, aya laki-laki 5. Janten sadayana 7. Ya, sadayana 7. Sangat pantas ya. Sangat wajar kalau oleh kita diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Penentu di Batawi, di Iya. Jakarta, ya, penentu. Nah, jadi kewajiban mereka itu betul-betul mempelajari apa yang disampaikan. Kalau perlu daratan ka dieu atuh. Ya, nah itu ya. Mangga dicoba cukup sekian. Hatur nuhun Cepopong, salam baktos wae sehat walu ya walaju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rampes. Dina Rohangan Nusami, Inohong ti Seniman Dayah Bandung, Dodi Satya Eka Gusdiman, Nudalit digentra ayah, nalika ditepangan ku juruwarta balabar kawat burinyai nguningakun, sacara umum, wewengkon Dayakolot teh, mangrupi tempat anu strategis kanggo masyarakat Indonesia boh sekutu. Oge salah sawios Inohong, anu ngarojong kana perjuangan Muhammad Toha teh, diantawisna Muhammad Ramdan. Tina yasa-yasana, Muhammad Toha teh katelah pahlawan dina kajantenan Bandung Lautan Api. Sampurasun. Rampe, salam burinyai. Salam patepangnya ya Dodi salaku sesepuh dina acara festival Muhammad Toha nu kaopat. Aya Dodi, kumaha kesan dan pesana dina acara ieu? 2000 Margi kamari kehalangan ku covid segala rupi enak mememit pembayang ngiring di dia tapi ya suasana lah luar biasa lah gitu kan meskipun ada deg-degan kan dia naon gitu sih bisa araheng lah gitu di dia Kesana kumaha ya? bagja we gitu teh rahayu bagja jaya waluya Pesan-pesan ayah kanggo nonoman-nonoman Sunda. dina perjuangan dia kapayuna mungkin ulah kilap jati diri bangsa teh dina budaya teras di itu mah teras di tembayan teras diperjuangkan gitu umat ulah hilap para karuhun sadayana gitu. Hatur nuhun ayah Dodi. Sampurasun. Sakitu kapihatur, ti langit wewengkon Tugu Balong Toha Dayakolot Kabupaten Bandung, juruwarta Ceniu ti balabar kawat burinyai nunga mancanagara, ngabewara.